Aing mesin beja-beja ka batu. Tang baru dah. Wah, ayo lah urang mah. Gitu. Baik geus cukup mana mau apa sih anjing tong beja-beja ka batu. Anjing. Aduh, bencana teh keparaban, unung bisa ngacacingnya bayar pea. Si Senggol, Sinca ngomong dekat bibitan, meuli kena, tapi can ka dieu. Alhamdulillah gaduh cocokan ya, kembang harapan bumi itu tuh, aduh, asa salah leger kieu cengek aya, surabung aya, beli bade mais. Tuh, kembang ieu buat salah lubur kieu. Ah, ti sejuk, harapan imah ya. Kekembangan kia mah tuh mantap lah. Ya Rasul salam. Aing boga nyaho urang. Dan bapak aing. Ayo ka bapak urang. Salam ala. Naon kau orang Jawa lah. Teu kudu. Salam alaika. Aing eta teh siang ieu. Mah benar memang eta mah. Pasana ya bapak. Kenapa marah? Awi ya. Nah. Tongkat ya. Sarua kacamata. Mana kita ambil? Di mana abut? Tadi kemana? Wayahna ya mah minta duit. Nah, nanti mana mau panggilan gitu tuh gitu nyolok ke batur. Tongkat pak, tongkat jati eta teh. Mang mulikeun uut karunya bencana itu di Paraban. Nah, nih bapak teh nyamut. Keur bencana itu. Lain uut. Naon? Iya, Pep. Uut kerang hayam. Naon we penting banget. Kade bola nu urang eta teh siap bayar warisan. Wayahna we Pak, minta duit. Duit keur naon, Jang? Jajannya tuh mangareu nya Budi. Mun bapak mere aya informasi. Kela informasi naon ya maksudna? Wayahna ieu mah informasi. Asalna minta duit teh bae mang dah. Tah bener eta. Oh, udah gede mah Jang, informasi naon beujikan pupuk. Informasi HD. Oh, naon informasi naon? Kacamata duit telah we lah. Aduh, pembeli papir eta 10.000 tadi ge. Tuh, bako nama aya. Papiran Tuh, informasi naon? Naon 1000. Cepetan. Informasi. Ngaduit ke dek mana informasi? Informasi teh. Informasi teh nya kahiji. Si Ancom modal di kebun bawas mah. Wah, langsung ngobok colok. Sia aing rek ngomong teh sia mah ngalangan wae. Bae sok sih bejaan dia. Colok. Terus kumaha? Mun si Anco si Sengo. Bakok colok di Ambuan. Beueur cenah. Bener. Asli. Ada informasi ngan tamahan, aya tamahan atuh. Oh, kada balik ke mal-mal keten si Mang Beno meureun ka imah. Kacamata itu jeung sabun kacamata. Sok ke dibarengin kacamata. Ini kudu. Si eta teh ngapalin. Nu aing teh warisan. Tapi dek makan nu maneh. Udah. Tong cara uteng ulin teh. Si Sengo nyebutkeun cek budak urang jeung cek sidom si Sengo bekok colok. Si Encom modal di kebun sampo di kebun Akiwas mah. Bener ya teh gitu. Hayang. Oh ya tanyakeun bae kitu ka si Sengo. Sugana urang ge menang duit. Ulah budak urang wae nu dibari duit teh. Media ya cair aja wow. Kemana Sengo teh nya ieu teh lila-lila teh ngangkot cenah gawe arek ka dieu ieu teh budak teh. Tapi awa-awa teh kemana ya? Wah. Ada gitu, kurang WA sakodong. Jom. Bos. Ini suku aja tuh pesawat. Pesawat di mana, Mare? Kemari rorojokan bohong.
Ye, mana nepi ka cekok bolok teh, cekok bolok. Bekok colok nepi ka ngerojok suku mana ku paku, ampun. Aduh, ai. Aku mah geus nyanu dah hese di eta keur nyanu. Ai mana panas tiris kunaon eta? Urang tegarna awak euy. Hah, ai. Paneh mah modal di kebon nya. Heeh, teuing eta meureun teu bebejakan bogana aduh kan. Ini juga. Wow. Mata orang itah maneh ka dieu teh naon? Ieu aya bahaya bah jang urang-urang. Heuh, Bah. Asa sasoreang. Apal kabeh. Ai gempar aya bieu gaduh. Dia geus copot itu. Oh, ai maneh eta si apun cek urang ieu yang si dong. Kalakuan urang teh kamari nu kapanggih. Urang ngalewat, meuli rokok terus ngalewat teh kasihan si anu. Pada nyingkirikeun aing buat asa beungetan. Sarua we kamu urang. Kumaha na tuh rek teangan apa? Ayeuna mah hiji-hijina carana eang si aku jeung si Doma ayeuna mah. Copot teh urang teh waktu mah. Heuh. Di mana enak? Saya nyebutan di mana budak eta? Jam sakieu mah barudak eta mah biasana sok ulin di mun ngalewat urang balik gawe mah. Oh, eta tadi dinya dihareup. Main-main gawe di mana? Hah? Gawe di mana? PT Abadi. Aing PT Abadi nepi ka ayeuna. Batu ruang pensiun aing ancan. Loba wae barang, balik beuting wae subuh. Gimana naon ngerekan nama? Hah? Oh, aing balik wae subuh matakin urang ge karunya mun mun can sare jam 4 jam 2 ge kan sip malam dah balik ke kota. Saya bae barang. Kakawak orang kieu we awak begang we. Anjir. Ruksak. Tapi dah ada kumaha yang gawean mulai hesek. Nu sagawean eta nu aya diteuyeutkeun. Oke lah enak mah kau. Jeung urang geus ah. Ayo. Daripada dilahkeun ini bakal gempar deui jeung urang. Yang berdak. Cuman euy, suku ieu kasih apun euy. Aing Kalian maka ganggu ya aktivitas gawe. Apa aingnya sih malam goblok. Oh, itu. Koi gua. Kalau dia Angin sih ban araya di imah euy. Kan saya parangi di dia. Yo, com. Nasihat. Naon mana deh? Dia sudah seri. Budak menang informasi dari budak jeung teu si dong. Mana cenah kelakuan keke kamari jeung si Sengo keke. Urang asa percaya ya. Hayang nanyakeun ka mana nu bener ya kumaha? Fitnah. Naon cing barudak eta ngomong naon ka maneh? Ka dieu. Maneh cenah modal di ten Mang Wasma. Jek aing oge mah tapi ieu mah. Kieu mah mun maneh hayang mung nepi ka kana koran kana naon hayang citra maneh hayang abadi. Gampang garam sabungkus jeung urang mah. Apa terserah. Ada anak bapak ini sarwana. Anjir, nyana diulih. Mikir eta mah terserah. Oh nya maneh ulah waka percaya da barudak eta mah pan budak maneh mah kalakuanana sakitu nya ngau. Anjing. Wah mungkin budak urang mah teu ngabohong. Komo jeung si Dom mah tukang ngaos, tukang ngaji, palana rek ngaji. Ngan megat teh lah ka urang. Tah kumaha maneh citra maneh baik deui. Ya urang kumaha? Teu pira minta garam sabungkus urang mah aman ditutup urang ye. Pikir-pikir. Jualan bakso ikan gatu gede kene batina. Daripada disebarkan ke media. Bapak jeung anak ini. Ini udunana, Cem, udunana, Cem. Anjing. Si Dom jeung si Apud go ieu mah. Jeung bapana sarwana go nya. Udunana jeung maneh teh udunana. Lieur anjing si eta mah. Bibirna lebih dari si awewe. Lah terjangkau. Sok ngomong atuh. Kumaha go? Kewe lah urang mah teh. Waktu ke sampai sore. Waktu ka sore. Udah kudu ngumpulkeun duit teh sakitu teh tuh da. Terserah eta mah urang ieu rek. Mana aya ban kana media sosial ya.
Informasi udah aing antik yo. Anjing. Hei, pakai kesempatan lah. Bayar seremes. Kumaha kau? Tong latih ya. Sampai ke sore. Sore kumaha? Urang bikin ngadaweng teh sore udah kurang minta 20.000, itu urang meuli rokok ka maneh. Tuh enak jam 2, jam 4 lah. Kumaha com? Kelanjutanan aja. Oh sok bae urang yang si Sengow sore jam 4 katen maneh. Deal. Deal aing mah. Go, deal, go. Aing lamun can ka ieu maneh geus nyebarkeun berarti maneh ieu. Sorry ya. Kacidang mah. Bapak jeung budak anjing. Ti omongin ba anjing. Si Apu di si Domi dia sik kon kulub anjing. Hutang ya. Itu pakut digayung dari namanya. Yuk greget. Waing dom, sia eta apot beunang tingalikeun sik-sikna teh waing sia. Tolong cacing bun. Males aing sok kumaha telepon cenang maneh kene urang oge. Rea maing mah. Sok buru engke ku aing dibere duit ke dia bun. Ganti ke bapak mana diberi kamari duitnya. Sok urang dibere na. Mempeng aing boga tabungan buru. Ai pun cenang bisa sareng. Ya bos wae. Sok kan aing cita-cita jadi bos. Ngomong sukan we tuh. Bos biasana sok we ke mah sok didarinya ulina jeung coba. Aya. Buru tuh buat. Buru ke kurang sukan we tuh. Becek aing jadi tuh ngomong aing jadi bos mah. Nah kalau beak di babat kupul dasar. Geus beunang ieu. Beunang sia. Kira-kira cenah malikeun ka handap. Wah, aing geus geurang data aing sayang. Ayo udah kurang jeung channel tuh. Tebut baiklah. Oh, kurang mah ke Mang Adel, ngen tamahna kurang ke Mang Si Paraban. Nani. Tenang Bapak aing mah. Lumayan disabut menang, timang kada menang. Ku aing. Awas sombong. Ngelip nu dasar ku aing. Asli ngomong teh. Asli ieu mah. Iya Pak Dede. Ieu ku aing. Buahan bu di dia mah. Ku aing bantuan ieu deuleu. Sok dia ka masuk sia anjing. Jom. Itu teh bos gagal. Namun gagal ku aing mah ganti awak. Budak, Pak. Ajab. Goblok eta budak make jeung beunang ajab sagala. Sudah bagen dulu sih. Pal sia. Bagi ini baik kurang bisa jadi masuk ikan juga. Aku orang roh.